pemirsa patapang deui sareng simkuring Stefani Laurelina di acara Kilas Warta. Menyajikan informasi faktual secara aktual 10 November 2021. Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat saluyu jeung terus turunna angka positif COVID-19 di Indonesia. Tapi segala kebijakan pelonggaran kegiatan ieu tetap dumasar karena prinsip kehati-hatian sareng pengawasan anu ketat perkembangan pandemi COVID-19 di sakumna daerah di tanah air. Aya hal anu beda ngeunaan lonjakan jumlah kasus COVID-19 anu lumangsung di Indonesia sareng negara-negara sanes di dunia. Mimitina, lonjakan jumlah kasus pertama di Indonesia jeung di dunia lumangsung sekaligus, ti Desember 2020 nepi ka Januari 2021 hiji. Samentara negara sejen ngalaman lonjakan kasus katilu, Indonesia baru 2 kali. Ketika dunia yang didominasi oleh kasus dari India melonjak pada bulan April 2021, Indonesia justru sedang berada di angka kasus yang sangat rendah. Sebaliknya, di bulan Juli saat negara lain sedang turun kasusnya, Indonesia justru mengalami lonjakan kedua. Memasuki bulan Agustus, Indonesia sudah mulai turun dari lonjakan kasus kedua, namun dunia justru mulai memasuki lonjakan kasus ketiga, bebarengan dengan beberapa negara yang juga naik, termasuk negara tetangga seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Adanya lonjakan kasus ketiga ini menjadi perhatian bagi Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi penurunan kasus yang terjadi terutama dalam hal pembukaan aktivitas masyarakat. Dalam 13 minggu berturut-turut, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus turun. Malah Indonesia mangrupikeun negara anu jumlah kasus positif panghandapna dibandingkan Jepang, Australia, Thailand, Malaysia, Amerika, sareng Inggris. Rupa-rupa pelonggaran kegiatan pikeun ngaronjatkeun produktivitas masyarakat geus dimimitian di Indonesia. Sajaba ti rupa-rupa pelonggaran anu geus diatur, pengetatan justru dilaksanakeun dina transportasi udara atawa pesawat terbang. Sementara samemehna, pamake jasa transportasi udara bisa nunjukkeun hasil rapid test antigen sebagai syarat perjalanan, utamana di luar Pulau Jawa jeung Bali. Serta di tingkat 1 jeung 2 di Jawa jeung Bali ayeuna hasil tes PCR jadi hiji-hijina syarat. Numutkeun juru bicara pamarentah pikeun nanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, hal ieu dilakukeun kumargi sadaya kawijakan pikeun pelonggaran mobilitas masyarakat mangrupa uji coba, anu masih dumasar kana prinsip kawaspadaan. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di moda udara wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4, ini merupakan bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian tersebut. PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada rapid antigen, sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos deteksi dan menulari orang lain dalam setting kapasitas yang padat dapat diminimalisir. Ieu pengetatan teu lumangsung sacara kaku jeung salilana. Hiji mangsa bisa aya tindakan-tindakan nu diluyukeun jeung kayaan masyarakat. Stefani Laurelina, Bandung.